keur aya di dari teh keur darariu. Nya coba Urang ka ditu yuk. Hayu. Urang ka ditu. Hayu lah urang ka base camp. Barang di kamar rangat. Woi itu barudak kenalan barudak. Orang pugutin sinur. Sinur kersarinya. Keur isu kayaknya urangnya teu nepen ke sinur. Kenalan. Nanya. Barudak kenalan. Urang nungguin sinur wae. Terus ka mana anak? Teuing urang, terus kapling. Ya ditu. Nah, ieu budak nirarehe, pugu urang rek pamitan ka marana budak teh. Tidak ke sawah kali itu meureun coba buah mah aya ya. Nah, kamarana nya. Oh, itu ieu tuh jelmana barudak. Oh, ieu tuh barudak. Jelema neangan. Wah, siap. Itu si Nur kunaon si Ceurik. Nur lah Ceurik beneran. Urang harap pesantren. Hayang mewek hesek. Bung mewek gampang. Goblok urang mah kapal gimana? Oh, nya. Moal ngake urang kangen. Nur urang baiknya, maaf. Teh urang namun sekan melek nindak urang ieu nya. Heeh. Balik. Si Nur geus kepanggih. Di mana ayeuna? Di basecamp tadi gitu. Coba yuk ka ditu di. Yang balik nih budak. Nah, wah itu. Balik kunaon Ceurik? Naon Ceurik? Anu Ceurik yo. Ya Allahu Akbar. Anjir wa Ceurik yo. Emang ayeuna tadi. Ceurik berangkat mondok. Udah amat bodo amat jangan ya, Bu. Penting. Kajun cerita dah. Balik orangnya. Ayo. Awas Nur kira rehe. Awas ngajarkeun. Apa kurang atunya? Balik heulanya, beusing ditean ku umi urang heula. Baliknya urang. Dah, heung kamu si Nur mangkat bajaan be nya. Yang bantuan si Nur yo beuna pakaianna dulu isukan. Yuk. Hayu lah ini masih Nur pida. Heeh. Ayo coba masuk. Nur urang bantuannya. Heeh, teh bantuan teh pembantu urang. Urang ge nya Nur bantuan. Heeh, teh bantuan urang. Ieu baju jeung dikobong. Heeh, Nur bajuna harus aman. Ieu oge ajarore oge baju urang mah baju urangna bagus. Halus teh baju. Ih bagus ieu mah. Kamarana awak pakai mesin Nur. Mun coba ke mesin Nur. Oh, yuk. Ayo, rame nama. Mun adi. Rame kenarana. Belahan baju. Ieu urang jeung sare. Enta tuh teu bisa make lepis di terima. Iya, bantuan. Bantuan kirim. Geus kabeh. Urang teh si Nurna ka mana nya? Digana oge bebenah. Bukan urang rasana teh sopan teh si Nur keur di jarak urang di ieu. Jero imah. Nah. Hampuranya imah urang mah jauh.